Sendra barang astra jingga parantos sempal kapiguyor kacarios nyeta ieu alatan tenawa nyeta ti negara Astina maksad halumampahkan negara Amarta maksad bade ngajajah terapi ngaraput negara Amarta ngalangkung katu maritis nyeta ieu ka astra jingga Srendawala tadi euy guru itu daulah naon gede-gede sini lagi nu ka dieu euy juga helikopter tinggali carana kok ngagolotrok gitu carana naon kata sana heuh teuing ah lupa kade kiri mate tinggali kadenge kumane sorang naon sama eta tinggali tah kadenge juga nama teteh seorang makhluk di dalam laut beren kepiting loh kalau begitu teh cumi-cumi rupa-rupa wae maneh mah ulah kaget hei manusia ulah kaget karang ngeteng gitu jelema eta moal turunan aneh gitu wah jauh-jauh jauh-jauh sok lupa-lupa wae ulah kaget manusia ya aya naon nih ulah kaget ya sok lupa-lupa wae nah iya ulah kaget tomat burung coba eta kali ibu tomat burung dan itu mah di si cepat mah itu jelema berem banget gitu juga tomat burung lamun itu di tukang tuh trompet juga iya irungna juga trompet juga pipa nah aing hina cepot kana karena gitu sok lupa karek kapangi teh naon dia ulah kaget teh aya rek nanyakeun ai jalan ka Amarta teh ka mana ieu teh nya ka dieu ngalewat ka dieu da sakedap teh ka negara Amarta wah ieu teh kan tos kacana ka Amarta ieu teh tos ieu tos janten negara Amarta ieu teh naon teh karek kabanasapon ku negara Amarta wah sia lamun kitu carana mah geus deukeut aing rek ka negara Amarta keke naon ka negara Amarta aing ka negara Amarta terek mentah hak rek mentah dikakaulahkeun eta negara Amarta dijadikeun negara Astina rek direbut negarana jadi negara nu Astina marukana aing salaku masyarakatna moal cicingeun gitu aing salaku naga atas salaku masyarakatna negara Amarta moal rek cicingeun lamun aya nyaeta nu rek ngajajah negara kaula negara kaula iya kaula teh lain salaku lurah tantama negara tapi kaula mah rakyat biasa tapi wajib pikeun nyelamatkeun negara jeung bangsa oh beres kan wah sok juga heueuh ngomong teh sia pokona ieu negara Amarta rek dibawa ku kaula lamun rek menta negara sok sing hareupan heula ieu Astra Jingga oh beres maneh ulah wani-wani ka jelema ieu iya teh jelema teh keur nguriling neangan tanding nganyacrang neangan lawang ti sahirupna ti saumur hirupna can pernah ningali getih sorangan beres ai kitu sampai dakor huluna kuat modal si teh kuat sampai si teh nyawa lamun kitu carana hayang nyawa di nu lega cek kuat hayang wah ya hayang ribut juga ini
mimiti aing ti dieu teh naon teh ngababadan ieu alas amer tapi kalau bangun titik-tik letik terus loba korban itu yeuna ieu perjuangan anak kikian telena naon moal dipasahkeun aing kikian oge masing urang letik oge lamun kitu carana hayangnya buas we ulah pisan lingas kitu nama ringkat ada teh rikat we di ciduhan aing licik sia hayangnya ya cakek we tulung cakek we tulung engap sia dekeun elok bisa wes yes tongekeun ku aing sia ya nu kitu disebut jurus kuda beger teh wah hebat sia kitu mah sia aya woi awas sia aya des sia wes seret wes sia aya so sia aya ulah gelut kieu capek ah. Itu lu gelut naon tuh? Adil. Urang gelut adil we. Gelut adil kumaha? Gelut adil mah dewek. Neungeul 5 kali ka maneh. Kuring maneh neungeul 5 kali ka ieu. Oh, gitu. Sok atuh lamun kitu masyaallah aing heula boga ide. Oh, listrik tadi. Ya, sok atuh maneh mah jadi sabaraha 5 kali 5 kali 5 kali. 5 kali ku aing. Siap. Sok ayo nyaho. Dieu. Laur itu. 5 kali siap. Hiji. Duh, lieur kan. Ada lieur jadi euy. 2. 3. 4. Karena dalam nang jadi euy. 5. Aduh. Gus. Ayeuna dewekeun sok. Tingalikeun aing. Jebrot wae itu. Jebrot wae. Laun itu. Oh, mun apa pisan etang ti hiji. Moho. Sampura we hampura. Gini hiji. Udah liur euy. Hiji. 2. Betul jangan teh kan. Itu mun naon teh? Jeung rada pusing seutik. 2. 3. 5. Opatna sia teh katingalieun. Opatna encan. Ya balik ka dia tuh. Ya, jika sabut dengaranna ge buta, ibu ta mana bodoh atuh. Dong, balikan deui. Dong. Hiji. 2. 3. 5. Opatna tingalieun. Poho. Pokoknya mah geus 3 opat. Singana opat. Ngerah ingat tina hati teh opat. Makan kan? Apa keun si teh geus 3 teh opat. Siap. Opat. Nah, gitu. Ibu mah tuh balikan deui. Yo, jalan berikutnya mah hiji. 2. 3. Opat. Nah, pinter apa? Opat.
goblok. Nah, bolong-bolong. Macam kia tadi obat masuk tadi ngetan aing mah. Kan bae dah kagok atuh si Pak aing mah. Balik aing. Ya. Lieur cek aing we. Dawa, kade dawa, si kade dawa. Tutunggalan jeung aing hei sia dawala sok lamunnya mah hayangnya sia sok sia wasap harus sugan teh mah kitu tah aya wasap ucap pacok sia juga bango saya geningan laguna sang bango bae kumaha dewek jurus mah kumaha dewek was gelor nongongan kain euy baru kana ku aya di jawab sia ka dieu sok sia rek kabur ka mana geus dengkek hep moal bisa hiep moal bisa uluh kitu awewe geulis moal sia moal katipu aing yep, yo, wah, ya. Hayangnya homan rek kabur ka hareup. Merukan aku aing moal ditewak deui bener. Alah hayangnya ka mana sia? Jelentang wae sia hirup teh. Sia we sia aing rek kabur kumaha euy. Wih deui. Bakeur ya penjahat ya balik deui tadi titah oge nya balik deui aduh aing mah geur aja bisi teu percaya hei macam naon sok ditu itu penonton hayang ningali balik deui naon sok ditu ka itu nah ti dieu teh bakal balik deui nya tinggal bakal balik deui nya nya kabur cek engge aing mah cek udah sia ku aing kabur ka mana sia baru kan aing mah diudag geus wae geus ngomongan deui wae mau apa lek mungkin apa ya wah mau ditewak baru kana aing rek dituar di hanapi gara hiji dua mata cek aing oge anjing wetan sia gareuwas macok aing ari sugan teh moal ieu poe wes la ilaha illallah saking macem nah geus kagoler teh meuni teu kalera-kara ieu teh wes la ilaha peh dieu tah didinya sia teh ya wes la ilaha illallah eta kulingas sayangnya ngomong wes aing di dieu didinya sia teh sayangnya wes la ilaha illallah Muhammad kemana dia? Kemana dia? Setan jangan akan tukang. Sayangnya, oh jangan air jauh. Jangan dikatakan ampun. Dawala
Gua kiper. Oi, sugan teh moal kade kasih adat ya. Baik ketulusan dialungkeun si cepot sia sok kayang nyawa si dawala Gusti nu Maha Bijak sia dialungkeun tulungan alas barang siar deui jang waing sia hayang nyawa geus dialungkeun kitu mah bakal malodar juga Aman gitu. aman lamun kitu mah aya nu ganggu deui kaca aya saparantos leunai nyaeta asrat jinga sareng dawala dipun balas Raden Gatotkaca anu milik tiluhur ti awang-awang ningal aya anu kokaleangan nyata ieu asrat jinga sareng dawala atuh ieu Raden Gatotkaca nyata nyirorot ka asrat jinga sareng dawala maksud mereka pantosana tolong nyangsang di datang kasukun loh kayak Bang Bara tuh ya ditulungan ku aing nyebut Bang Bara aing teh sia malah hiji di aing mah tolong loh mau itu dicing karalacang di luhur teh aya kejadian jika hal-hal itu diharapkan udah wih hardang gitu hardang ari hirup kene dewek euy hirup kene euy Risai dawa hirup kene kuring mah geus pae teu kuning malan geus pae nya Gusti nu Maha Gusti Agung bade ngahaturkeun semah pangapaktos sagan diterima loh aya kajadian naon duka tuh udang aya Bapak Panglima la ilaha illallah bade ngahaturkeun semah pangapaktos ieu Bapak ATM Bapak ATM ada tukang mere duit ieu bager aya kitu waduh Gusti coba cik aya kejadian naon ieu cepot da wala
kalau sadar cik daulah kumaha udah ngomong na daulah cadel dewek mah ngomong na teu bisa ieu sok boga heugeu teu bisa lempes sok kumaha wakilan kali ku dewek atuh hareup tukang ya tah mangga bade bejer beaskeun ku daulah cik daulah ngomong kumaha jadi kieu salah magang tadi teh abdi teh nuju sempal ka Piguyon sareng AA tadi tehnya nujunya sepah ka Piguyona nuju heureureuya kitu ari teu kungsi lila aya datang buta goromolan buta pekacau mureunna aya meureun kana 20 jelema mah tah sumohon kitu tah pas kitu teh pas rek datang ka dinya teh nanyakeun jalan Nagara Amarta ka mana cenah tah kitu tah nya ku abdi teh disebutkeun da kapal dieu cek abdi teh kitu kenal di tahabat kapal dieu cenah kabaran tah teh tah cenah cirinya teh nanyakeun kaula teh rek neangan rek naon teh rek ngajajah Nagara Amarta rek kapimilih ku aing cenah teh Nagara Amarta teh saha cek buta nya cek buta teh kitu naon ongkoh kabatur nitah cenah pangomongkeun kana dan ongkoh ngawakilkeun ngomong ayeuna maneh nyarok cok ngomong kan aing nu era mun rek kumaneh atuh ngomongna hampura we daulah teuing aing mah punung aing ya aing sarupa-rupa jadi kumaha cinakna ayeuna teh masih kana bade ngajajah Nagara Amarta rek ngajajah Nagara Amarta nya bade dicanak sauna ini ayo ini sakilarkan ai maneh naon sia teh meni rariweuh atuh lain rariweuh ai gunungan sibat kudu sibat langsung sat kita kergenting ai mah telah rariweuh wae sia teh ayo kurang ini salah lurah tanpa Nagara Amarta iya ka mana Nagara Amarta teh rek dibikeun moal ta Nagara Amarta moal aing rek mertahankeun Nagara Amarta sabab kaula tikeun leutik ti budak nepi ka ayeuna ge kaula hirup di Nagara Amarta lamun kitu carana urang patutunggulan jeung aing sia he Gatot Kaca ayo aing nyawa woi ya woi ampun dah Gatot Kaca kumaha pi kita jom siapa itu nanti pisan ku kitu mah kuatan wah siapa ampun Gatot Kaca ampun wah iya ijajak
si hayang jauh. Kabur. Wah, keok euy. Piye Kang? Baye kabeh sia marukana teh. Luar biasa nepi ka kitu. Cebot. Abang bebet. Nya. Ulah kan, kade. Kurang ini teh lah kade sia. Bang. Kabeh dah murid ngajajah negara Marta. Laras agan kitu ai make ilmu menyaja. Itu kan. Tapi ka kituna eta non teh ilmu Raden Gatot Kaca heuh ngaran-ngaran Negara itu kan. ngaran-ngaran bebenteng negara atuh heuh pasi meureunnan geus kadidik teh ilmu na ti leutik di ayeuna ni jang. Ilmu lahirna ilmu batina deuleu. Tah duatak kitu kade. Urang salaku negara Amarta bisi aya naon-naon. Ulah era naon teh salaku masyarakat urang teh kudu ngabelaan negara jeung bangsa. Kudu gawe bareng segala rupa. Rancage gotong royong. Kabeh sabilulungan hartina ngarakeutkeun antara pamerintahanna jeung masyarakatna. Sabab ai kaahenganna negara Amarta teh ku gotong royongna. Kaahenganna nepi ka negara Amarta nyaeta terkenal. Nyaeta ka negara mancanagara kaceluk ka kadangewu kaloka ka Janapria teh nyaeta negara Amarta mah ku gotong royongna, ku sabeunggetanana, ku musyawarah nu mupakatna. Sapilulunganana di negara Amarta mah bener-bener antara pemerintah jeung masyarakat teh saling ngahargaan. Beres kan. Atuh ayeuna kahayang pamarentahna, kahayang masyarakatna ditedunan ku pamarentahna. Kahayang pamarentahna ditedunan ku masyarakatna. Mata kabeh negara-negara teh ariri ka negara Amarta teh sabab ku eta ku gotong royongna nu rancage. Ku bersatu mata kurang kudu pertahankeun bener-bener di negara Amarta. Beres kan. Mangga ai kitu mangga heula disimapti geus aku masyarakat janten aya kewajiban Kewajiban kan. pikeun ngamankeun negara oge bangsa gitu. Tah mata kitu cepot baheula kadeda kaula merek pulang deui kitu. Nyata rek ngamankeun di negara Amarta nu beh dituna bisi aya di Bacakpa bisi aya nu ngajajah di ka dieu. Wayahna tewak heula ka negara mangga disimapti perempuan. Ayo. Kitu nya euy. Ya, pegawai jeung rancage. Pegawai jeung rancage nu gotong royong bebarengan antara masyarakat jeung pamarentahna nepi ka jadi negara anu subur makmur gemah ripah tentrem ayem. Beres kan. Baru kana teh kitu. Gitu. Alhamdulillah oge ngatur ibu nuhunkeun. Ya.
oge nya ka dieu nya eta ieu teh ka pondok pesantren Tajalidin. Mohon. Oke kapanitiaanana di dieu sadayana bahawana ka sesepuh pondok pesantren hatur nuhun. Sehat. Sing sehat sadayana atuh pemuda pemudi Sinar Jaya kalih pemuda Samba Leres. Semarang Balimbingnya Leres. sing sarehat ku gotong royongna nu rancage ieu teh ngayakeun kieu teh saeutik gedena ngaluarkeun waragatan. Iya. Akeun gigian teh. Leres kan. Baru kana teh mudah-mudahan sing kagentosan langkung ti kieu. Amin. Ya. Amin. Amin. Atuh ieu tina memperingati Isra Miraj urang teh kudu daek ningkatkeun kana hal ibadah urang iman takwa ka pangeranana. Leres. Tadina urang kedul jadi rajin di mana urang tadina tina tara salat jadi salat tina tara ngaji jadi ngaji Iya. tina teu pinter ngaji jadi pinter ngaji Nah eta. dimirajkeun ditaekeun di leuwih alus tina alus jadi leuwih alus Nah eta. ya Leres. itu si Mang Cepot mah sakali deui ngadoakeun oge ka dieu ka santriwan santriwati di dieu nya sing paranjang yuswa areung milik nu karasep anu garulis di dieu atuh nyiar ilmuna tolabul ilmina sing digampilkeun boh dina rezekina da ngaran-ngaran nyiar ilmu gedak tepuguh ku tanagana da kudu ku duitna oge Iya. ya Kan. kudu ku duitna oge sarua saleropa oge boh niatna boh naonna sing dilancarkeun dina rezekina dilancarkeun dina nyiar ilmuna gitu nu penting mah urang diniatan karena Allah taala lillah billahi taala ya ayeuna rek nyiar ilmu boh di sakola boh di pesantren di mana bae oge urang niatan lillah billah karena Allah taala gitu supaya jadi berkah supaya jadi barokah. Aku tadi atuh nu nyaracap Mang Cepot sadayana mudah-mudahan sing kagentosan langkung ti kieu nya. Senior akang atuh nuhun. Senior akang oke gitu hatur nuhun oke grup hatur nuhun duh Bah Nunuy Aiwan Bahanin hatur nuhun sing sarehat sadayana nya. Alhamdulillah sing aya ngadaramang cenah panjawatna. Gitu nya hatur nuhun oke ngatur nuhunkeun lah sakabingahan nya teh ka pondok pesantren Tajalidin sakalidin tetep jaya salalamina ieu pesantrennya. Amin. Itu sing barokah alhamdulillah rabbil alamin. Atuh ti Mang Cepot sapara kanca di rombongan Mustika di Segara Harja urang cekapkeun dugi sakieu hapunten bilaya kalapatan ageung sareng alit. Mugi agung cukup lumur jemar hampuraan deuteda hapunten bilaya kalapatan ageung sareng alit hapunten simkuring masih kena tahap diajar ya kaca. Masih kena tebih ka sae di simkuring masa parkanca mudah-mudahan sing sarehat. Atuh ieu wayang pemudaran urang cekapkeun dugi sakieu